أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah orang mapoe minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina eksisan iman istiqomah kajen teuing di imah loba urusan ngaji kajen teuing dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasan nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang mun boga duit sarua buat nah sapira ieu mah sesa kabeh ge ruruntuk tapi teu kitu ja duit beuteung kongkorong sebenarna mah duit ambalayah di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sarajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kajadian bapa jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabla iblis ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah kita ngahormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing keheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ke dunia jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihi masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak ulama askana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang kakalir kakidul kawetan kakulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah Gusti ustaz saha batur ngobrol eta istana sakitu paharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol
abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah. Oh teu betah, teu betah. Kayaknya aya bae. Sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dhal'ihil qusra min syaqqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya na di sisi mana ente ulah boga pikiran kos orang bojong Siti Hawa atau bangsa kos orang korelet gitu mualayan aja gitu korelet putri modokan kurang korelet belum tahu aja dia. Lu jelas magelis layang ngan tetap dikorelet ba di bojong mah irung penyek. Pahili jeung kutil. Ieu mah Siti Hawa mah bopoharat. Masya Allah. Begitu hudang kageng Nabi Adam. Gigi siknyana barang bentak. Siapa sih ini? Kaget Nabi Adam. Berjuta bintang di langit. Satu yang bercahaya. Emangan hiji-hiji nanya doang. Ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel. Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo. Sarua pada dek narawel. Cek Gusti Allah stop. Oi. Iya nanaonan. Paingan kuari. Tesaha asal nu herang bae haju bae. Mending mulai ustad masih kene SMS-an bolon. Cak ustad teh emang aing lain jelema. Aing mangan seukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah. Wah, ta ustad. Masyaallah. Barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI. Pantos. Nasionalis jiwana ngana. Cek Gusti Allah ulah wakadam hawa. Tetap maneh kudu melalui pertikahan heula. Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana ku saha? Ukaula nu agung. Sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warigeus kawin. Cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh. Kabari mah abdi sakieu loba klibuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling. Tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi. Ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep. Ulah ngomong ke Gusti Allah. Geus aing nyiptakeun sia gara sesenangan. Betah Adam betah, Hawa betah, sangat betah. Sok. Wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, geura rumah tangga anta anjeun wa zawjuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan.
Oh, Masya Allah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di sorga. Aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakan can kabayar. Sempit luar biasa, tapi anakan mah terus beblon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep orok loba, berarti kan terus teka halangan ku kurang sangu wayah ngarayap mangarayap bae. Sok ada maneh gerai mah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan mesin dek dalalahar min haitsu syitu mah tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imay ulah diopen nu ieu mah tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideukeutan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suur kadek maneh min haitu situ mah mangga Gusti lah sapira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaweun lantaran cak setan teh beus sorga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang nginum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa kuari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing urut aing eta lumantak kangjeng Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang kalawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu tuh hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian kuari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh ja aing moal ngaganggu aing kuari diturunkeun ka dunia wah aing geus dideulean dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing rentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kadang-kadang amis ay gitu aya naon makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu kaluar sakeun ka dieu urang sharing Allah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jangan mah jelema mah bageur ieu kepribadianna mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi ai jelema mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya kanyana otomatis sebabnya nyana dulu leuwih ti heula geus urang ulah aya naon lah
urusannya diturunkan ke dunia, urusan orang di sorga. Adapun babaturan mah jauh masalah. Iya oke sih cek si Jawa. Aduh kumaha kakak bae sih. Tadi ngobrol. Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu. Lantaran iblis ieu keul ka Adam aya asud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese dek ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing endek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu ka sorga mawa sia mah awas ya diadem sia ku aing teu jauh ka aing wah tuh iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana bejeuna Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang, ngobrol jeung politikus kos ahli politik, ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae. Meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis kos kitu. Geus di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis. Atuh teu naon sakorai teh gitu masuk nya ka orai asup ka sorga. Ngobrol lah di jero hari iblis jadi orai Kangjeng Nabi Adam biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas dek di jero sorga atau di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimenangkeun atuh silakan. Ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang. Sakitu doang ieu mah pertanyaan teh. Aya masalah bisi aya. Naon eta nu dilarang? Sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu kuwi ditanyakeun. Beneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Dan ada. Geus kieu bae heulanan. Poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan. Ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dibalik heula ka dunia aing malah. Kayak gue yang dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, di Kanjeng Nabi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae holanan gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teh sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung nyiuhannya di handap takal cari ini. Oh, inilah pohon Golkar cekung. Siapa iblis? Delilah iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga main dahan Kangjeng Nabi Adam na kuari ka deukeut lawang di dinya disekat ku lawang. Ngobrol lah iblis
iblis di luaran sorga jeung Kangjeng Nabi Adam. Cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari dek didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam. Nu sabener nama sorga teh panurut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilahkeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujukal jannata pantes Adam. Hajut cek Gusti Allah fakula min haitsu syi'tum pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal beumual. Kira-kira mana hayang penjelasan kok aing dijelaskeun ai kira-kira teh hayang moal aing mah boat aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga. Moal aya bae keren di sorga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endek dijelaskeun. Jatuh teu dadaon coba penjelasan. Kieu dam. Anu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangenna jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat. Pan aing nyaho mah iki sambil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat. Kumaha malaikat? Malaikat bapan nyaho kanu di luhur, nyaho kanu di handap, nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna. Tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa. Nomor kahiji. Nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana. Tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang. Hiji beusi setarap jeung malaikat ka nyaho. Nomor kadua beusi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha. Jetu jasa. Ya Allah, ya Rabbi beuh. Ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut. Di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae kumaha kakak bae. Pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh. Iya geus dirahan. Tapi pikir-pikir bae. Iblis nu bener sih. Aduh. Ya. Debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikkan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat. Digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut. Waswasa syaitanu lahum ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahum ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa. Anu maksudna maliub dia lauma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa ngalahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam. Kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana. Lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia aya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kamuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam. Coba wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa manahakum nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anari syajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun teh engke bisa malaikaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat mah loba ka nyahona
Kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun segala rupa nu aya di Lauhil Mahfuz bakal nyaho aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun bokona mah ieu sorga teh bakal kanyahoan persis kos aya CCTV na bae kitu. Weh poharat iblis geus nyahoan ka CCTV leuwih ti eta mah kan ieu mah ieu sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataharan nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji au takun minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih. Apaan cek Gusti Allah ge wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah beusi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok aja ka babawa ieu mah. Oh mangnya jaal cek Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa pangeran mah hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beus lain lalagan. Saeutik bae. Urang bisa salah tah eta teh pihartieuna mah kos kitu nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqraba hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa sok didahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon nu aya di sorga naon nu aya di langit naon nu aya di bumi poe bakal kadel persis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bahkan bisa hihiberan kos malaikat isah tangkal kayu nu bantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beus tambah kapinteran. Cukang jeung Nabi Adam ye. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam. Wa qasamahum dam kade sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur karena nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun jeung maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deus moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh sabodo inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jajantung asana tiis jasa jajantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mane ka dunia deui bae tamat tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi pren nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sebenarnya ngan lah atuh aing kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus we nah ieu mah pileulean bae bener ya iblis moal sumpah ka ulama make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kuwat atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis
Ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya ho kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah. Hawa istriku tercantik, istriku yang setia yuk urang dahar yuk atuh kumaha kakak bae. Ja asana ku jelas ja saya teh iblis dan nasehatan ka urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? Fadallahuma bigururin falamma zaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge. Orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis. Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padallahuma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae mangga ari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqas syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekra kene buadat lahuma sawatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan saparanjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae saparanjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah. Idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah tapi koyok sifani idinya njokotan dangdaunan waya di sorga min warokir jannati dadaunan dangdaunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah tari kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma hei Adam Hawa alaman hakuma antil kuma sajarah lain taing nyaram ka siap pasti saram ku aing dicegah eta masing hade wala taqraba hadis sajarah mun kumaneh di dahar teh pan patakula mina zalimin teu gadeh kare Adam Hawa dicak-cak di jalan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma aika ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwun bain pan setan teh musuh dijata coba ke kagoda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganna. Didinya Kangjeng Nabi Adam brak didinya sujud. Ulah sujud. Lain tempat sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan dia Adam. Hawa. Kulon sia teu nurut ka aing.
Dinya Kangjeng Nabi Adam ngadoa qala rabbana wallahu a'lam. Mantek lamun minggu hareup ngabesan rugi. Raramena bakal kumaha engke diturunkeun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Wah, ujianna batalkeun ngabesan.